salam wayah kieu Lur. Urang nyarita saeutiknya. Kungsi waktu urang teh kedatangan tamu di Jawa, di daerah Cepu, Jawa Tengah. Da manehna teh ulin nyemah gitu carita nama ka imah urang. Ari ku urang teh disuguhan ti warung, bahkan meuli ti warung. Disuguhan bala-bala gehu nu kararitu dicengekan lah, biasalah seperti gitu. Jeung cinteh gitu ku urang teh. Cek urang teh, "Mas, ngopi Mas." Maneh teh ulang-ulang. Nah, Mas teh kenapa Mas? Istilahna mengahulang gitu nya. Maneh teh nanyakeun ka urang teh. Nah, kenapa Bang cenah di sini mah ngopi itu dikasih gorengan. Dah kalau di Jawa mah cenah ngopi itu dikasih kopi, cenah apa kopi hitam, apa kopi susu, cenah manehna teh kitu nanyakeun ka urang. Ai urang ngahulang, di Sunda mah ngopi teh nu kitu nya. Tah, tuluy teh atuh Mas teh, ada juga teh. Diinum ku manehna teh diregot. Cinteh teh. Ngahulang keneh manehna. Sugan teh naon ngahulang teh pedah di Sunda mah cinteh teh pan biasa, cinteh teh pahit gitu, teh digulaan gitu. Manehna teh ngahulang teh, "Nah, kenapa Mas cenah di Sunda mah teh cenah nggak pakai gula, ada di sana mah pakai gula." Tak gitu, tak aya wae nya perbedaan antara Sunda jeung Jawa mah gitu. Dina opieun wae ge geus beda gitu. Salam wayah kieu Lur.